anuges jadi buah hati kemang soca mustika kula di pawenangan tak gede anuges jadi idola para santriwan santriwati nu aya di dieu laras ulang yap kaharep diukna kasep kaulah nun eyang tapi no damel nampi karena pembagi kelayan unyuk semangat ngahaturkan semasungkem konyuk panjenengan pengresa eyang ditarima pujastuti hidup kukula kalihna perkawis hapunten tina naon pihak kalepatan cerewet sareng sajabina atuh saling malum kasep kandenan bulan kolot naon ngaranna lamun teu bisa ngahampura kana kasalahan hidup kandenan salajengna atuh aya pikersana naon puluh panjenengan eyang kersani malan aya hal-hal nu rek dipadungdengkeun kasep walah tansah diajeng-ajeng yuk cobi sepuh hai saperkara mah sono dina sajroning hidup tatapa puasa nyuprih pangarti neangan pangabisa nyucuk ilmu pigesaneun bekal hirup di alam dunia sabab manusia tanpa ilmu bakal poekeun linglung atuh tangtos bakal silo teu beda ti lempang tengah peuting teu mawa lampu teu mawa obor nya pasti we ti tatarajong mah kudu tangtos samarampa bulan laras pangresa tah ngan wayahna ai ilmu teh geura teangan lamun eueuh laras kaulah nun mun eueuh geura teangan lamun aya geura pake ngan omat ulah di aku dah eta timalan kaulah nun malahan di mana hidup geus diansikan ku ilmu panemu jampe pamake teh wayahna tambahan deui ku ilmu jero ulah lahir wungkul garah balan pan ilmu teh aya lahir aya batin dupi ilmu lahir teh ieu maca dunya dah titek-tek nepi ka beungeh kudu dibaca ta eta teh kitab-kitab anu teu tertulis ai anu ditulis mah geus apa laras kaulah nun ta ieu kitab anu teu tertulis anu teu aya rengkolna nu katempo jeung nu nempo eta nu katinggal sareng nu katingali anu katingali ieu ti mimiti tutuwuhan dah laras gunung-gunung walungan cai sasatoan jeung sajabana eta bacaeun wungkul sumuhun 8 10 dupi batina balikeun kana diri sorangan dah cenah ngaji mah ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket geura raketan nu deukeut geura deuheusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud urang geura prak geura pangihan cirina satangtung diri dah eta sepuh man arrofan nafsah teh sing saha urang jalma nu geus nyaho ka dirina tangtu nyaho ka Gustina di mana manusia geus nyaho ka Gustina hirup bakal boga rasa bodoh lain teu bisa maca jeung nulis tapi teu umaku tadi dia ilmu jero teh disebut teh ilmu ngaleungit eta teh ke ngaleungit wujud lain ngaleungit wujud eta mah teu rek pulang paling meureun aya ngaleungit wujud mah sarua jeung rek buak paok jadi ngaleungit di dieu teh kudu bisa ngaleungitkeun pengakuan dina diri
leres eta ulah sagala di aku jeung ulah nepi ka karek nepi kana rarasaan jugjug nepi kana rasa nu sabenerna walah semua tayeuna di dunya teh lolobana jelema teh karek nepi kana rarasaan cing inget laras kaula nun ari bener teh aya opat bener teh aya opat dah coba hiji bener ceuk pangeran disebutna mutlak mutlak bener saur pangeran mah mutlak geus teu bisa dirobah deui leres absolut eta eta bener ceuk pangeran teh mutlak moal bisa diganggu gugat wah tiasa dirobih deui kula eta teh berlaku keur sakabeh sakabeh insan salajengna kadua bener ceuk ilmiah ceuk ilmu pengetahuan bener ceuk ilmiah teh contona nyaeta panon poe biji di mana tak katilu nama bener ceuk umum mah panon poe teh bijieuna teh ti wetan eta ceuk umum panon poe teh biji ti wetan tapagedrug jeung ilmiah eta ceuk ilmiah mah panon poe mah teu bijil da bumi anu muih sakining ceuk pengetahuan mah eta oh eta nya bener ceuk umum mah heuda ceuk umum mah cenah panon poe teh jiga biji ti wetan ta rarasaan teh ta eta teh rarasaan padahal rasa nu sabenerna mah make ilmu dah naon nyaeta panon poe mah teu bijil da bumi nu muih oh laras eta ulah kahartos nya nu matak rek bucu baca dek mikir teh kudu make ilmu wah leres ulah eta nya ilmu anu baris jadi obor karena batin manusia nu barisnya angan ke ilmu ulah ngan kade bisi kapangaruhan kunulian akhirna anjeun ilmu teh didoktrin dah tah di urang teh boh hukum negara boh hukum agama lolobana teh doktrinasi pragmatis teu berdasarkan empiris leres teu berdasarkan pengalaman oh seseueurna teh doktrinasi pragmatis cenah dicenahkeun deui beja dibejakeun deui tapi jauh kaprakna leres bukti ku sorangan kapitalis teh nu kitu teh eta teh ta eta hukum-hukum di negara konstitusi oge geus diruksak walah leres sepuh ku oknum-oknum anu teu tanggung jawab sakining nah seueur kitu oknum teh lain seueur riab siap di mana-mana ulah contohna ilmiahna Bapak Tani melak peuteuy teu jeung hileudna Bapak Tani melak peuteuy teu jeung hileudna henteu dah tapi di mana aya peuteuyan eta peuteuy hileud ujug-ujug aya di jero peuteuy ari hileud peuteuy tarangakan daun teh tarapan dan teh oge boga hileudna tarapan atawa aya hileudna laras oh laras tarapan tak ayeuna di negara loba organisasi ormas jeung sajabana tah oknumna aya bae ayah oknum pejabat ayah kitu oknum pejabat lain aya riab siap burukan
Aisyun kapanggih geningan neangan cara nulian ngalihkeun perhatian batur. Bukan banget ku saweul. Make jeung aya bunda putri gitu di naon teh. Aduh kateuing da mah putri. Ngalihkeun perhatian teh. Mentingkeun diri sorangan. Supaya manehna ulah kapanggih teh batur digunyang ganjing. Batur dilibatkeun. Dimiskinkeun, disangsarakeun. Dilibatkeun. Anu kitu kapitalis deh. Pang ini tanana teh bener ucapanana mah mengatasnamakan rakyat. Wah. Ke rakyat, ke negara. Manis. Kaitu nama apaan buktina kumaha? Babacak kaitu nama kasih. Wah, Pak Kusut. Ta eta teh pagawean oknum-oknum teh eta. Ngamangpaatkeun jabatan, ngamangpaatkeun kakawasaanana. Yang lain. Marukana meureun moal ramat kamale mamaan kanu teu mais teu meuleum da bakal rugi managara jeung bangsa. Sumohon. Eta da panginitanana orientasi na kana kadudukan jeung kana kakawasaan. Laras eta 10 bulan. Oh laras. Jadi anu kedah diheulakeun teh kapentingan negara jeung bangsa. Eta heula Kapentingan balarea. kepentingan umum. Da digaji, manehna teh digaji, na teu cukup. Rupina mah gajihna leutik teh. Aduh. Atanapi panginten tadina digawena sugak sogok manehna teh. Bisa jadi. Hayang kagentian teh meureun. Rupina. Da palit dari jelema mah ngararomong mah. Cara peta. Ngan dina teori boa panginten skripsi nak menang meuli ya. Teuing. Bisa jadi tetek bulan. Nyaritana mah intelek nyaritana. Intelek. Cara peta. Tapi kampunganana pagaweanana luar biasa. Ta eta leungit jati dirina. Da agamana leungit dina hatena akhirna jadi hileud teh apa? Jadi oknum. Jadi di setiap organisasi teh aya wae oknumna. Pro kontra, tapi sing inget abeh ngarti ta ieu teh dunya. Dah, kitu. Ai dunya teh tempat riweuh. Kitu acan mabong deui dari dunya. Perlu urang ngabasmi nu kitu, moal bisa dibasmi. Nah, sepuh teh. Naon? Sabab dunya masih keneh ngadeg. Doh. Eta. Paling-paling manusia berusaha pikeun meminimalisasi tensi kriminalitas. Ya Mempersempit ruang lingkup kejahatan-kejahatan. Eta. Leres bulan. Da moareng se ieu kajadian kieu teh sabab naon? Sabab tukang mariksa dipariksa, tukang newak ditewak, tukang ngahukum dihukum. Hakim dihukum tenang. Rek kumaha coba? Pikeun ngungkulanana nu model kieu lintang ti wayahna panginitanana tina diri sorangan jati dirina pangikeun. Doh, beres. Anjeun kudu sumpah salaku pemuda. Tulang tongong nagara. Anu sok diperingati unggal tahun. Omat anjeun ulah jadi pemuda anu munafik. Pemuda jadi sampah na masyarakat. Sumohon. Mudah-mudahan kaula nun kade. Sing emut kana sumpah pemuda. Malah pemuda sing jadi penegak. Sabab tulang tongong nagara teh anjeun. Tenan. Komo terlibat kena narkoba narkotik mah inuman keras jeung sajabana munafik anjeun lamun kitu. Doh. Jadi bangsa nu munafik. Pemudanya sampah masyarakat.
Ayeuna geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung boh inuman keras boh sagarupana. Beres. Penjajahan moral eunteup di negara urang. Laras kaula nun. Karek tilunya. Bener cek Allah, bener cek ilmiah, bener cek umum. Laras ayeuna bener cek falsafah. Sobi. Bener cek falsafah mah, bener cek falsafah mah tibalik. Sudah. Tibalik kumaha? Panon poe teh cek falsafah mah bijilna ti kulon. Tak geni. Ti kulon. Iya, Cek rarasaan teu nepi. Cek rasa mah komo. Tadi dia make ilmu teh. Kumaha? Cek falsafah panon poe teh biji ti kulon tanu tadi teh ya. Bangsa urang ayeuna budayana geus kaseret. Bangsa urang teh geus poho ngakan kulub talus, kulub sampeu, dan dihakana hamburger. Hambur duit ger pasea. Bener Fried chicken, Dunkin Donut, hotdog jeung sajabana. Lain ulah beuki mah hempek. Ngan ulah poho kana jati diri. Eta artina dog tinggal igal teh. Hartina eta teh dog tinggal iga. Ayeuna wanoja geus jadi korban mode. Dibonceng ku motor tempo cungcurunganana musit ka deuleu. Bener musit. Ya musit. Lempang bujalna Lempang bujalna ka ka deuleu buuk di bareuman, irung ditiir. Ditiir. Lain ulah empek. Ngan mi HP hate mada pugu hate. Ulah kabawa kudu kitu. Bangsa urang teh ngabogaan hiji budaya. Budaya urang teh nyaeta sopan santun ramah tamah DP handap asor tawado landung kandungan lair aisan. Jeung beunghar ku budaya. Kandenan. Laras kaula nu ribuan budaya-budaya. Sabab kasohorna bangsa urang lain tina militer. Sanes. Kasohorna bangsa urang lain tina teknologi. Sanes. Tapi tina budaya. pangbeungharna budaya. Martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana. Mun budaya geus awut-awutan bakal ruksak bangsana. Duh. Eta cep Laras kaula nun pangresa tak kitu kasek. Sok geura amalkeun eta ilmu. Garas kenging. Kudu berkarya ayeuna mah tih tingali. Baligoh pangeran. Wah. Naon baligoh pangeran teh? Karya. Ya. Di antawisna gunung. Naon mangfaatna gunung? Komo lamun pinuh ku tutuwuhan. Oh, leras tuh laut. Laut. Eta baligoh pangeran nepi ka mangfaat ka manusia nu aya di dunya. Garas geus masihan. Titek-tek nepi ka bengek nepi ka eueuh nu mubadir eta baligoh pangeran. Karya heula nepi ka janji manusia anu iman. Dah. Moal aya deui anu disembah angin Allah. Kuningal karyana kuningal baligoh-baligohna. Ari ayeuna baligoh diheulakeun. Laras gede-gede. Pagede-gede, pakasep-kasep, janji we muluk-muluk. Janji we muruluk. Rengeh na baligo teh. Singa rerengeh geuning datang dae ka kampung-kampung adak-adak bageur sakedeung. Sariwat mah kula. Ai geus gek mah jadi diuk dina kursi panculang cileung neangan palingeun. Kadang-kadang paranya kokon di dirinya. Paranjang kokon. Nya. Oh, tak ulah kitu hirup teh. Wah, ulah cep Bisi ngait kana ti koro maneh. Sabab hukum pangeran mah teu bisa disogok masih cara di dunya. Lar aya balitunganana. Ta oknum-oknum anu bisa ngajuamulikeun kana hukum teh ulah lalawora. Wah, Dimangfaatkeun geuning. Karayat nyingsieunan. fungsionan. Bener. Motor bodong tewak, tebus bikeun deui, tewak deui. Gitu ya. Di pulang antingkeun geuningan. Dipulang anting eta hukum dek dikumahakeun hukum. Ai ngaran-ngaran
penegak mah kudu bener-bener tegak hukum teh. Kudu ngadek cacekna teh bener mo. Ulah cieut kanu hideung, ulah ponteng kanu koneng, teu ninian, teu akian, teu inung, teu bapa, teu sanak, teu keluarga, teu mang, teu alo, teu sobat-sobat acan, salah tungtut. Eta we. Eta. Ngadek cacekna. Da eta penginten raos aya disogok mata. Lamun maneh ngakan rejeki panyogok ti batur tuluy dipake maraban anak pamajikan wong tua gawe wiwitan wong nom dar malakoni sing saha kolot anu nyen kagorengan anak incu anu bakal engkak-engkakan dina jurang katungaraan. Ada. Katanya anak incu. Katempuhan Tah pentingna iman teh. mantap. Moal anu kasinggung eyang sasauran kitu. Alah, tong borok kasinggung nepi ka TBC lain urusan aing. Laras ulanu. Nah, saha ari dekeng eyang Allah. Eta we. Kumaha upami dipaehan leuwih alus tibatan kahirupan dunia akhirat. Dah. Eta jaminanana Sakedeung hirup di dunia. saliwat. Di dunia mah sakit. Hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingaraneunana. Duh. Sing emut teh kan Kalesan kasep ngahiang duka ka mana. Tah, dah. Saur kata-kata. abong kena hariring lain nu kuring tapi kagungan nu maha wening. Haleuang lain nu urang tapi kagungan nu maha wenang. Ceuk hariring bieu anu geulis anu kasep ngahiang duka ka mana. Bos maut mah. Teu cacah, teu menak, teu pangkat, teu kuring kabeh akadeun cacing. Wala. Sumohon sepuh. So, aya raja nu kasohor. Di mana geus maot eta raja dagangkeun bangke raja ka ungah pasar. Aya nu meuli. Moal hargaan mana jeung bangke teri lauk nu pangleutikna. Oh leras. Eueuh. Daya. Eueuh. Daya Eueuh istilah. naon-naon. Hargaan kene tuuk. Nu matak pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa. Dah. Laras sepuh. Laras kaulanu pek mimitian ku hidup ku pemuda. Jajaran. Contohan para nonoman teh supaya malalikir. Urang mah panjang kene lengkah. Sumpah pemuda buktikeun dina gawe, buktikeun dina karya nu terpuji. Karya. Hah? Benar. Timalan kaulanu Jajaran. Para pemuda. tak kitu kasep ngan pamungkasna amat teh teu oleh melang we ka hidup teh. Naon melangna sabab hidup sok katinggal ngalamun. Dah. Sok katinggal ulang jantung wae mu. Sok katinggal ku eyang teh huleung jentul. Kawas anu jauh panindeungan, naon anu jadi pikiran hidup. Jeng. Anu jadi kandungan kolbu teh. Anu sok ngeleketek wae kana hate teh naon. Mengaganggu kana kalbu teh. Sadaya-daya kaulanun yang Naon. aya taroskeun ngeunaan diri pribadi. Dah. Sae. Ningali rencangan, ningali babaturan, unggal sasih teh sok sumping ibu ramana anu ngintunkeun, Dah. kange waragadna, kange barang tuangna. Pokatnya. Tapi putra mamang tahun-tahun di dieu teh saha nu ngalongok, Leres lah. angin salira wungkul. Nguping cenah kaula teh sanes asli putra eyang. Dah. Kapan eyang ieu lain bapa. Ta eta saha Kangjeng Rama, saha Kangjeng Ibu eta anu jadi kandungan kolbu ya. Dah. Eta. Jantan emutan dek lah. Kuis
kejar meneng-meneng Gusti petenge ati nira petenge ati wis mama sulen rasalin pawarna salin pawarna ika sang pandita dah bingung nu teu mangitung-tung susah manah nu taya sudana beres lamun dibejakeun yakin ieu teh budak bakal ngejati ieu tempat bakal milarian bapana tapi anak dia mutrek teh kitu kumaha da puguh kawajibanana cing sepuh memang hakna nah kumaha sepuh de saha kaula nun urang mana sareng kumaha riwayatna kaula aya di dieu yang dah deuh jauh pidatos dewa disumput-sumput dosa pidatos dewasa atuh kula Kan dia dosana teh. padahal umurna mah karek 5 tahun teh eta teh Bisa gitu. ngantos agung we kula Jual dewasana. aduh aya orok gogoaran di leuweung baheula oh kitu sepuh keur diriung-riung dek di alag getihna ku kaula disabet ieu budak beres kalau disabet teh dicokot dibawa dicanak kabur disalametkeun disalametkeun tadi dinya kaula apruk-aprukan neangan riwayat jelema nu kalengitan orok kapanggih ngan teu dibejak oh kapenak lele da kaula kapiheulaan ku nyaah atuh eta hantos Batur ke tosnya teh bulan teu kasih hog moal disumputkeun ku abah dek dibejak mau dibuni-buni penginten hawatos orok di leuweung lalaki gogoaran geus dibuligiran dek di alag getih Allah ai cenah mah keur tumbal eta teh ceuk eta jurig-jurig dengan ku abah teh dirawuh dipangku dibawa lumpat sumuhun make ajian bayu rota dah leres saipi angin tah tidinya kitu ih marukana sakitu bulan tahun-tahun amat teh tatapa puasa paribasana dah nya dewa ngintunkeun cupu anu eusina teh tirta kamandalu dah di baluran unga minggu ku eta tirta kamandalu no atuh ai celegeneng teh oh kagungan kula hidup teh jadi remaja putra tadi dinya ku aya ku eyang dididik pangarti biasa pangabisa leres seperti tak kitu kasep kanca kula oh geuningan kumaha nu ngukut budak mah sagala rupi ge kitu panginten kula hulu mauludin yuladu ala fitro leres yen sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih bersih sepuh kumaha nu ngukutna atawa kumaha inung bapana dek di yahudikeun dek di nasranikeun dek di majusikeun oge sumuhun eta kumaha nu ngadidik sepuh hag nuhun saha sabenerna hidup teh trusing madu trahing kusumah titising andana wirih trahing dewa kamanusan aduh terus darah biru rupina mah gitu ya isna terus karaton
malah dewa tisa warga anu ngintunkeun tirta ka Mandalu yen hidup kudu di baluran ku eta cait minyak tirta ka Mandalu teh. Sumuhun. Dewa naon? Dewa Indra. Dah. Eta teh eyang hidup mun pencakaki mah. Kantenan. Aduh. Dupi Kangjeng Rama. Ieu riwayatna. Dah. Cobi. Ai bapa hidup teh garwana teh nu di karaton teh aya 2 katambahan ku inung hidup jadi 3. Tak geuning. Tilu. Ai inung hidup kakasihna teh Dewi Winungulan ti negara Tasikmadu. Ulah. Di inung terah raja ti bapa terah raja. Kiat turunan mah ku eta. Bapa hidup teh Arjuna ngan waktu ngalahirkeun nyaeta ku kelong wewe ku jurig awewe nah hidup teh dipaok Dah. digenti ku anak anjing atuh inung hidup teh nepi ka diusirna Gitu riwayatna semua. tah dileuweung hidup teh rek diala getih dek diala nyawanya ku eyang disabet Disalamatkeun. dirawu dipangku disalametkeun kitu riwayatna. Jadi Kangjeng Rama teh kakasihna teh Arjuna Ulah. Arjuna panengah Pandawa eta jelema kasohor. Para ratu mika yungyun, para menak mika serap kolot ngesok budak era dengan mika dede. Ahli mentangkeun panah ajianana oge Sri Weda Danurweda, Sri Nurwenda. Dah. Murid kahijina Dorna, Ka sohor. ahli tembak. Sohor kemana-mana Den. Taeta bapa hidup teh kasep. Bingah Amarwata Suta. Aduh. Bingah Amar Wata Suta bingah ka kiri-kiri. Lalaki tendera ke ingkang hamidanget. Bingah Amarwata Suta bingah ka kiri-kiri. Hamidanget haturin sang pandita. Midanget haturan sang pandita. Jadi hidup teh terus sing madu trahing kusumah titi sing andanauri trahing dewa kamanusa. Wah. Darah biru. Tenang. Terus karaton teh. Nu mata ku eyang ti oro keneh katempo katinggal ku eyang tina beungeut hidup. Aduh. Benten aya pamoran Aya pamor anu luar biasa. biasa. Da puguh teureuk atuh mah. Tah mudah-mudahan hidup munculna di luhur bumi ieu atawa napakna dina sang pertewi ieu Dah. Leres. sing jadi anelan sing guna pikeun kapentingan negara bangsa katut hirup jejegan ceg dina agama Sing janten panutan ade. sing jadi panutan mun jadi pamimpin ulah nepi ka jadi pengkhianat tapi sing jadi nu amanah. Wa mana. Pamimpin. Taeta kriteria kapamimpinan teh hiji sidik tablek amanah. Dupi patona Patonah mah keur urusan heula jeung KPK tenang eta. Dirasa adat. Oh. Leres. Nuju numpakan sapi.
ngajual daging keur meuli daging daging raos keur meuli daging ditotong Cah eta. Daging gageug timbalan kaula nu nya. atawa di sate sinekna anjeun teh cing jadi jalma anu soleh Soleh. cing ngamilik rezeki Amin. nu jauh cunuk nu anggang datang nu caket gerak ka kore Amin. tah ai modalna nyaeta bersih hate Tah eta dina mana sing bersih tadi. qad aflaha man tajaka bagja pisan keur jelema anu geus bisa ngabersihkeun hatena timbalan kaula nu sok bersihkeun Bersih. Ulah aya gantar kakaitan. nya ulah kredit ai bersih hate mah jika itu jika dia oge heulakeun urang ka batur nyaahan dedeuhan welasan asihan Eta modal hirup mah. malah eyang baheula ditegor ku karuhun eyang ngadoakeun budak anu lahir mudah-mudahan ieu budak teh cing jadi jelema anu cing pada mika welas mika asih tata teh tibalik ngadoakeun teh atuh kudu jadi sangsara meureun Aduh, sing bok yai pada budak. mikanya mika asih mah cing welasan jeung asihan luyu jeung katerangan ceuk Allah maneh mangka eling ka kami tuh jadi maneh heula ke di mana maneh eling ka kami bakal eling ka maneh kami di dieu jama Jama nyakup nyakup kasa ditek-tek nepi ka beungek universal. oh kitu wis gerape maneh heula nyaahan ka batur bakal nyaah ka urang Ya, gitu pan pare ge melak heula meureun mak, ke di mana melak heula tah salah panen jadi buah kata memang ngakal heula cidekna naon rupaha perjuangan moal bisa ngawujud tanpa pengorbanan eta cek cenah cikolot mah baheula ka sawarga mah rumit jalan teh loba hambatan kudu ngaliwatan hese capek susah payah pahit getir lara jeung balangsak hah timbalan sakitu gitu becu atuh pami kitu macarana bade nepangan Kangjeng Rama anu aya di mana di Madukara jadi adipati geuning netral tuh babari dupi Madukara teh kareh ka bana sapon ku nagara Amarta malah nu jadi raja nage Wahidep Prabu Yudhistira sanes nulian tah lamun dek neangan jati diri tak kayaknya ka Wahidep Yudhistira doh eta leres tanyakeun sabab getihna bodas tah cenah lamun jujur ka Wahidep ngaranna teh Bima eta mah sarena ge tara ngagoler nangtung we Allah eta araraneh uwa hidup paman-paman hidup mah hirupna teh jalmina teh mah ararane boga keanehan sewang-sewang boga kelebihan laras masing-masing. gitu den tah kitu cu gerajik jigra ngan bapa hidup mah Arjuna mah tara leupas ti pawongan Eta cirina teh eta bede pawongan nu mana pawongan aya opatan bapana hiji anakna tilu jadi Tilu. opat teruring ulah kaget tepung jeung eta mah ngan ulah kaget panggih jeung jelema eta jelema teh salibat rupana teh eueuh nu alus tapi omonganana tapakuraneun aya rupana mah bisa dieu. ceuk urang Indramayu mah jeung cik Cirebon salapan teh pawonganana teh Oh eta teh sarua keneh eta oge filosofina aya leres laras kaula nu tah kitu kasep sae eta we cirina mah den mah hesen saha nu kahiji pawonganana ngaranna Semar Semar beuteungna teh buheukeul hideung beugeu beungeutna bodas eh, nah aya jelema beungeut bodas awak hideung pan Semar Semar si
eta teh ngancik dina pasir nasilib aya dina sagara nasiloka numpuk dina gunung nasimul bacaeun beungeut bodas ai beungeut teh gambaran hate coba da ti mangu geuning mangu mah kucupat ngabejaanana sumohon mangu teh manggis nangis lamun cupatna ngabejaan tilu warna 5 di jerona ge 5 cara lepat 5 lamun cupat ngabejaan genep artina ngadek sacekna nila saplasna semar mah cara ngabohong tapi kaula kantos menakan mangu cupatna genep tapi eusina buruk geus lain burukna ulah heureuy maneh mah ulah sanes masalah burukna anger rek buruk rek kena genep dah kajian buruk ai bilangan mah anger waras kaula nun ulah diomongkeun nu kitu mah teu kiat kaula nun eta teh sok banyo jeung babaturanana tah kitu tah eta teh pikiran anjeun teh keur tawaf kuriling ngurilingan dina sirah teh tawaf eling ka dieu eling ka itu eling ka dieu eling ka tereg eureun tadi dinya canet anu alusna canet caritakeun pigawe doh leres tawaf kabeh oge makhluk Allah teh tawaf muih kuriling bumi ta ieu bumi nu diajikan ku urang teh muihan panon poe di tempat ka tempat teh sataun bari jeung bumina ge muih deui ulah tapi kurang ta eta mah sapoe-saputing muihna tapi kurang teu karasa tadina pikiran urang oge sok aya nu muih geuning inget ka itu inget ka dieu oh rusras kan itu ka dieu tah jadi we kahirupan nu matak ulah jauh tina diri ngaji mah lepas tina diri mah hah timbalan ka sakitu we modal ti eyang mah jig atuh hari nya mah rek nepungan anu jadi bapak sakitu ge kacaangan ya malah hidup teh ayeuna teh keur di teteangan di pilarian keur di teangan saha nu manggihkeun budak meureun ayeuna mah geus 5 tahun umurna nah ayeuna mah geus dewasa hidupna ge bakal kageteun itu oge keun anu bakal nyarita mangke yang bisi teh di aku mah ku ieu disambung eyang kedak datang ka itu leres dantenan gue tapi da kurupa oge da beuna ayeun teh geus mirip atos mirip da pugu putrana boga lanceuk hidup teh ditu teh Abimanyu ngaranna geura sok da hampir sarupa sakeureuh da pugu teureut laras kaula nun jig cocoan abah pake aya kuda tuh sinaon ngaranna teh geuning teh jig ini anu sok diurus gini ku aya nu ngurusna pek pake ku hidup pek kitu ya aduh tapi katamplok aseupan kanya eyang pan kitu rupina dinten iraha anu kedah lumampah anu sae waktosna ayeuna waktu nu alus teh ninggang dina sabda panita ninggang di padaringan kebek gerajig ini moal susah waras kaula nun ayeuna rupina bade mios pek geura pilileuyan ka itu ka babaturan santri-santri nu liana nya timalan kaula nun da ai kamelang mah karempan aya wae eyang oge ngan ulah poho ke di mana hidup geus panggih jeung kulawarga besar hidup boh ti indung boh ti bapa balik dewe ka dieu longo ih piraku atuh heuh nya teh ulah kacang lupa kulitna ulah nepi ka abus kuya ka leuwih nya timbalan kaulanan ayeuna keneh bade mios kaulanan jig init beralu mampah jeung lumaku doh sae pangdoa eyang edi sagigireun hidup mudah-mudahan angsa damel sapaneja ya kade
bikin gaul hirup teh di nulobang ke jelema mun urang salah gerak aku salahna ulah era menta dihampura mun urang anu salah gewat kudu menta dihampura lamun batur menta dihampura yeh jimatna hade jelema menta dihampura ngan aya nu leuwih hade jelema nu ngahampura tuh sakitu modal eta Allah